luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna salat aja nih ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh terus siap eueuh buruhna naon heuh kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana itu jeung teh mah heueuh abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat ai janji dekul mah eta mah tuturut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngicilik we ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai cek kurang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir pulsa teh zakat tara sedekah tara nyieun kahadean ka batur tara nulungan kumaha lamun dewek daek sedekah daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureun jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir puasa dikeureueuh tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat tu barang hakan ngabulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea nahan lapar wungkul zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-hereng siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa
di mana nyileunglem teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta aing ladang puasa teh eta THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala pinter kitu Pak syukur tikna salatullah salamullah teh dina prak-prakan nama dina gawe nama sopan santun ramah tamah DP handap asor tenggang rasa perasaan bener rasa jeung ta eta gedekeun ta eta salatullah eta teh salamullah ala toha rasulullah rasulnya bener pansalam disebutna ge salam gerape manfaat bener kahayang teh kararitu ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus dume menang duit tina nyanyi padahal duit mah dipake mulihakanna jadi waduk kitu kan itu nama bener moal naon rokok sia loba aing oge cicing lain jempe aing keur ngomong uduh deh kumaneh kaya mantong dicarekan atuh dan usaha teh alah kan bae lain eta tukang rokok mun molotot ka aing ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha euy pek cing payu euy jasa gubernur itu euy eta teh murukan teh nepi urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur bener heeh bisa we pan urang tiasa silaturahim urang cokot hikmah na we urang mah nya sanajan ku jalan dagang jalan naon ayeuna tinggali nu jualan martabak nu sate baso ulu manyangkeun hirup teu saeutik eta teh manyangkeun hirup bener keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna nu dagang itu tuh canggih pet pikir ku sia dagang celana jero nya jadi ulah dina nyanyi uang wungkul ulah boga rasa geus nepi eta mah seremonial atuh ceuk urang kaler mah ceuk urang kaler mana bahasana bahasa kaler it not the song but the singer behind the song apa arti itu lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na ta nyo anu ayeuna loba nyanyi na geunah sorana kata-katana alus tapi penyanyi na narkoba cicing di diskotik Masya Allah weh jamaah yeah jamaah yeah alhamdulillah lain ku tetereuleunganana geuning jeung penek nih jeung jalma-jalma penek nya sarupa jeung aing gitu lah alah eta turuk tak tirik-tirikna geungan da gitu tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling ajenan ciri hargaannya kan bener jadi nu sakur nu kadenge nu katampo teh kudu jadi ilmu tapi jangan nu mikir nya gitu jangan nu mikir ente mikir mah jadi lain nyanyina lain ngadalangna tah jiwa dalangna nu iman teh bener it not the gun but the man behind the gun apa artinya behind jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyakal bedieuna dah bener mental spiritualna da mun bawa mentalan mah ka mana we bedieulkeun eta sagala rupa oge jelemana heula nu kudu alus teh nu kudu dibebek mentalna teh mah kitu
nu matak ulah gurung gusuh teh ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh gurung gusuh teh getah sarupateun teh ulah ditaruh tak urang teh ngabogaan hiji budaya ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban ari budaya di urang nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan jadi moal cilaka ayo urang kitu mah nya eta bener kan cek agama mah teh antal mautu qoblal mautu jadi kudu bisa maot saacana mati beh dieuna saacana nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun atawa ngarugikeun batur atawa menguntungkeun sakira-kirana bakal nguntungkeun batur nguntungkeun urang nguntungkeun negara jeung bangsa pek pigawe silahkan kamu bekerja di pabrik nya benar genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat 835 ayat leuwih eusikna ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir eta nu berhasil makang nu berpikir sok pikir geus ya isu krek mikir manuk naon teh ik-ikanya titu tadi soang kaak mun teh soang keur bobogohan jeung Cina jigana ai sia pikiran teh kemana karep we Taina teh budaya urang teh loba diruksak euy. Loba diacak-acak akang. Investor usaha di negara urang nyeun pabrik bener mukakeun lapangan kerja ngan ekosistem diruksak. Ai rezeki dibawa ka itu ai lingkungan hancur. Limbah we loba. Tah seimbang. Ai daek nanamkeun modal di urang mah. Tuluy manehna teh piraana nyieun permen piraoge. Atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot, si Dawala, Gatot Kaca, ieu mah Superman, Doraemon. Da budaya deungeun teh mah dina cangkang Super Blue. Dicekok barudak oge nyonya PS we di imah teh. Di imah. Kadienakeun Power Ranger. Ya, kadienakeun HP nu dicocok teh geuningan. Kadiekeun HP ku budak SD geuningan. Teu naon eta oge. Ngan ulah cudog-dog tinggal iga. Tah eta artina seimbang bener kan. Ieu kendalana teh loba sabenerna lain budaya urang anu pareum tapi mode khusus dina wayang lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek anu ngaronya dalang tinggalin dina sekolah formal tinggalin ai nu lalajo ngadengekeun berita nyo internet Facebook maca koran Facebook ari dalang teu nyahoeun nya tinggalin main kaleci ai dalang nyonya odoran batur geus tadi dia dituntut ari dalang teh nyaeta kudu adaptasi jeung apresiasi tiada hari tanpa inovasi bener cenah eta jenuh nah jenuh oge teh ilmu yang nu mikir naon jenuh itu nyaeta motivasi untuk berinovasi berkarya nya mikir mah ayo mah mun teu payu teh nyalahkeun ka Allahna naon bener loba nyalahkeun ka Allahna teu teuingeun Allah kitu da urang ge sarua boga abdi teh salat dikeureuyeut tapi naha teh nyamung-nyamung wae sangsara balangsak wae kitu da bohongan teu fokus nya da mangmang pikiranana meureun bener kan da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah nya eta adegeun bener
ngaran-ngaran ngadegen salat batong boro hakikat dari syariatna batur geus ngadegen tower 180 derajat tuh 180 derajat diadeg-adegen tower di tiap-tiap posisi sanggeusna diadegkeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman halo ku cukup ku halo nepi indungna nelepon ti Kuningan halo Nyai cager mak sehat kumaha usum naon di Jakarta usum demo usum banjir cenah bener kan usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga silih gorengkeun mak yang lembaga atuh murukan kue ngapa lain lembaga marukana meureun saderajat jeung martabak murukan roti bakar tapi urang teh kudu geus nyaho nomor nu rek dituju nah nomorna aya nya bener Kang cenah eta kuring manaha cenah ieu teh teu nyambung keneh HP teh boa teu dicas buat teuing karep ieuna boa meureun maneh teh tara ngaji tara silaturahim tara syukur bawa pulsaan cenah eta teu nyambung keneh boa eueuh pulsaan tuh boa maneh teh tara zakat hirup teh tuh dawa sinyalan wae geuning heeh atawa digadekeun HP-na nya ta urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya jadi poho kana urusan akhirat dah hirup ka konengan teuing mereka tah pikir geus ya bener karasa isuk rek salat adegkeun salat dina salat da wungkul weh salat teh aya 3 huruf naon bae teh teh nyaeta shod lam ta ari sodna naon sodna teh sidqul qauli hartina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas ngomongna tukang sholat ailamna cek Kakang dieu lamna teh layinul qalbi naon hartina leuleus hatena ai ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan malapagedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan tuh geuning eta nu katilu ari takna naon takna teh tarkul ma'asyi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener kudu geus jauh tina eta mah tak kitu euy sae Kang kartos matak salat di keureueuh tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah ka gaib-gaib heueuh introspeksi diri karimawas diri dina diri boa loba gambar tadina hate loba bayangan boa aya gambar sato aya gambar jelema nya gambar monyet gambar naon-naon rupa numpuk tah boa loba gahayal dina otakna nu matak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing aya gambar anjing aya gambar jelema eta teh isukan padahal lain imah anu diheesan tah ieu dah jero hate nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran katincak ku tatapakan nu matak di dinya aya weh kalimah turun kul hu Allahu ahad kul bejakeun ka Allah we hiji tujuan teh fokuskeun daya mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha woh uni salat tohor oge genep rakaat aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bobohan hayang kata aya gambar mitoha hayang kadangar ku mitoha atawa salat di keureueuh gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rezeki batur dihakan tah nu korupsi nu kitu teh lain jelema teh naon Kang sato da kadedemes paduli teuing kasinggung ge bae Kang tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing paduli teuing
nah aing mah ngomong batur mah demo nah aing ngomong ulah boleh kita poka tapi demokratis Pancasilais naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang ulah tarik teuing bisa aya nu maehan jelema ayeuna tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar bisa aya nu ngaduruk jelema mah sensitif bisa aya nu ngaduruk akal nyeun deui we aing mah kai loba tapi akang mah tuh nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang padalang na atuh anu Agustus wungkuna beuna aya akang mah da ngabulah sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu nah sanaya hiji kajadian naon Pak Asep ditabeuh ku nu sakarat apa aya dulu anu ngalamar ngawayang padalang itu pun bapak nuju sakarat pelai dipanghiburkeun ku wayang golek tapi mun aya nu sakarat ngawinkeun nama Jonathan bener kan nya bener kan gitu ieu mah obrolan ti peuting obrolan mah ulah tambah tunduk sore lah ngan kudu seuri heula lamun rek ngobrol kieu nyata dihibur heula naon sabab nu seuri mah bersih hatena geus sok tingali sabeungeut nu baeud hatena keur kumaha sok keur susah keur bingung ditanya oge teh balik ning kieu teteh hatena keur ruwet teteh keur pakusut coba nu seuri mah bersih hatena tah keur bersih sup ayat gitu baka nyangsang teteh nepi ka imah sarengeh mana teteh seueur sorangan ai keur bingung mah keur kusut da ese asup gitu dah jelema mah lumayan teteh seuri 1 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit ada eta teh eta wandi iya cenah aya nu balik ngawayang cenah ti bubut nepi ka paeh aya seseurian teuing teh meureun ai kana rem poho aduh ampun euy da kitu nya hikmahna teh urang teh bisa silaturahim kitu dah tapi dah bener euy naon Kang kudu ngahiji urang teh kudu babarengan leres syarah satujuan musyur dina hiji tujuan eta keur kepentingan negara jeung bangsa ta eta kahayang teh kitu ulah nepi ka aing-aingan ulah paki-akian ulah pagirang-girang tampian ulah paki-akian tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy karunyana kaayaan di luhur geus sok antara lembaga geus silih baeudan silih serang silih gorengkeun silih cokelan kasalahan akhirna tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nanaonan aduh kateuy cek urang kuning mah atuh geuning cek urang mah jelengka gila-gila kan jalma teh jiga nu rek sama meneh kagila-gila keding urang mah jelengka eta di parapatan eta geuning dina di Kadipaten di Borujo aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan kaliwat kadinya pan ai sinen teh keur nunutan tukang beca atuh geuning cenah geuning sinen mah digoreng patut da teh dangdang pan meureun keur ngadahdir meureun dari sada dangdang ai dina mobil bari sare hiji teh ka Ciwaru beda deui adatna teh logat dayana logat geuning karek sumping kitu muhun manehna nu nanya manehna nu ngamuhunkeun ampun rupina teh acan tuang panginten muhun cek manehna teh aing teh asa ngajawab atuh kieu ngalamun aing ngamuhun ke mana tuh di piheula yang sinen teh geuning masih kena geulis teko eta tina cai meureun nya euy beda kampung sok beda lagam logat teh beda logat lagam
Kadupanak geus beda deui gini. Di Kuningan langsung ke Cianjur Selatan. Nya ke Cianjur ka ditu Oh, Sinang hari Barang. datang berang teuing ka itu teh baru. Kayak gitu. Karek datang we kieu. Waduh. Najis deh ka euy. Najis aing. Eta dewek di Kadupanak aya kebon eurih. Kumaha? Belian ku aing teh aya 5 hektar mah. Kebon euris tadi itu. Pelakan rambutan. Araneheun panggeus bareureum teh. Heeh. Baru euy. Waduh. Kebon pasir rambutan kuat. Diheujeunkeun teh mah. Nepi ka kuat. Kawasan Mun urang mah mun bareureum kitu nya. Eta mun urang mah ieu mah kuat. mending kawasan di Sengor aja. Oh. Logat rupa-rupa. Di Cianjur langsung ke Banten. Geus beda deui lagamna. Deui logatna teh. Heeh. Kumaha teh teh? Dah, kitu daya ge karek datang eta. Alah, ampun. Panitia eta para geura paraban panayagan. Paraban memang naik teh meri. Lain burukanana urang teh soang benernya. Barukana mulai panayagan teh soang. Alah, ampun aing. Parah. Sok Kanu matak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana saling ajenan salin hormat teh didinya. saling hormat heeh da Allah nu ngajadikeunana atuh kitu Da Allah. nya Da Allah lain urang. budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh budaya teh Beda koki, beda masakan teh eta. nya gitu euy Da Allah lain urang Banten, lain urang Kabupaten. halus tah ngomong euy model aya jelema anu pamadeganana di urang iman di urang Sunda Kumakang pada engke di alam kubur bakal ditakon eta teh heueuh. ku malaikat cek dewek ditanya cing teh ku bahasa naon akona Cing. bahasa Arab Wah, kumaha cenah? bahasa Arab keukeuh we di dinya pamadeganana teh Wah, ku dewek di korehan di heureuyan kumaha cing? cing teh cing pangmilariakeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab Lain bener. ngalamun mana teh Bingung aja kan. heeh atawa cing teh Allah aya Allah urang mana urang Arab lain mana teh bisa ngajawab nah teh cing teh nyanyahoanan mungkin jeung ku bahasa Arab nu nya Anu ditanya itu tuh dia nah cenah ku bahasa Sunda lain da Allah mah lain urang Sunda nya benar kan. tok sia pangihkeun da bahasa naon sok engke Teuing poekeun nya basa baheula meureun Kang. Aya beja ieu mah Kang. Ditanya teh abdi ti tetangga ti ustad diri itu teh manjer muka cenah geuning. Eta teh kumaha pi jawabeuna? manro buka kitu belegog sia teh lain manor buka sia teh Aya nu kadua geuningan jamika naon gitu. mana biyuka nah sia teh Kalau aya nu katilu babi buka cenah gitu. oh nah gitu teh jadi keukeuh we di dinya pamadeganana teh cicing mun urang mikir Ngajeng-jengnya Kang. heeh mode dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus tah lungkeun ragrag deui moal Ya ragrag. ka mana ragragna Hadap. naon sabab ragrag Nyambereun berat akang teh da rokok mah berat. Tuluy katerima ku leungeun. berat Berat. tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat ragrag da katenyo katenyo ragrag sabab naon sabab dialungkeun Ajak akang kumaha? sabab berat di dinya we eta jawaban teh teu make ilmu Ajak akang kumaha cik? coba nanyakeun ka nu sakola SMA naon sabab ragrag Da abdi mah teu sakola cik naon? sabab ku ayana gravitasi bumi daya tarik bumi Genyot. ta eta jawaban make ilmu Oh, bener Kang. Gravitasi. atuh bisa tetep we diragragkeun da berat gitu di dinya we ngajedog ku manegana teh
asa menang bener karasa ku urang bodoh telin nya model ayeuna sok adi panon poe biji ti mana di wetan panon poe teh biji ti wetan percaya mana panon poe biji ti wetan percaya sapopoe kuring mencrong panon poe ti wetan bijieuna teh bijieuna tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu coba lamun make ilmu da panon poe mah cicing da bumi nu muih heuh tapi rasaan abdi apa ti wetan Kang tah jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh ja kok nggak jawab kok dicarekan tah kitu nu matak wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tah eta pake bahasa eta mah universal deuleu cara makena kumaha atuh da ngomong unggul mah hah heuh ngomong unggul mah bisa atuh sedep tanyakeun ai urang Jerman batukna kumaha sarua jeung sia sarua geuning kurang Cina sarua lamun disunut panaseun ngagurubuk sarua sarua jeung sia sarua sanajan beda basana sarua beda kulitna beda sarua eta sarua koplok eusina mah kumaha atuh lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana asin Aisyah asin ngeeta aya di saruana da beda satu sesebutan cek urang mah uyah cek Jerman hondiko kawan tuh sada dunya pakai hondiko nanti jauh-jauh dah gitu bisa apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh gitu tak iya nya model dewek kieu we sisi jalan keur kedek teh eta mah motor ngebut wow pareupun aing cek dewek teh babas ya dan luas rarasaan teh ngaganggu ka aing tapi lamun make rasa nu sabenerna kumaha make rasa nu sabenerna deudeuh teuing meureun kasepang na ngebut oge meureun rusuh nini na maot atawa indungna di rumah bener sakit teh bener kan tah make rasa mah tah eta teh gedean tah salatullah teh eta gedean oh kaharti bener nama atawa indungna teh damel nya bener kan tah lamun geus kadinya mah kana hakikat eta deul aman sagala rupa ge tantra baloba denengean banyak kan mode pejabat ye olah ieu duit negara duit rakyat deudeuh teuing rakyat hondiko ayeuna kudu dihakan ku aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat dah tulus moal innalillahi wa inna ilaihi rajiun asati Allah mulang kalau ta back to basic kembali ke semula muncang lebuh kapuhu eta mun ceuk bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit oh eta lamun ceuk bahasa Arab makana illa makani oh nya cek lamun ceuk situkul kembali ke lep tah gitu lamun cek bahasa Cina sangcia ah jauh lain cangciah mah deulun tahun-tahuluh diperes eta cangciah cing eta mah cangcau cangcau ada orangnya nya oh bener gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad Nur Muhammad tapi Kang kuring ngadenge pan innalillahi mah nganu kuraya nu maot heeh di dinya wungkul dipakena teh aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi pada pasaran mah dek diomean da ruksa cok kadengereun maot teh eta gini iya peureup lamun nek dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan Allah tong tulus kembali ke semula genti kuwelasan kunyaahan salamet moal selamat tuh da pigaweun teh oh innalillahi teh berarti pigaweun nya pigaweun lain ukur aya nu maot heeh oh bener sabab naon kitu sok
sebab naon teh innalillahi ente innalillaha apaan innalillahi kumaha ya Kang ente innalillaha ente innalillahu oh henteu beda deuleu alif lam na teh Beda. aloha ilahi allahu beda aloha tanyakeun ka Ayub oh ustad teh oh nya dokter engke sakedeung deui sakedeung deui dokter oh nya mode Allahu ma alif lam na teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kena kecap kagungan oh kudu makan Allahu nurun warna aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya eta teh lengkap lengkap kurang keneh berarti Allah teh cahaya cenah nu matak dikir geuning la ilaha illallah la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah aing oge ti dagor ngeburi nyai gitu sarua kabari ge teh bawa tina motor ngeburi nyai anggar lain padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya tak kitu atuh matak naon langsungkeun nya Allah nu kagungan cahaya tak eta kitu ieu mawawanian ngomong teh Allah teh sanes istri sanes pameget eta teh heueuh Kang eta kulalawora ngomongna da aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon anu lain istri lain pameget mah malaikat makhlukna keneh jadi Allah mah nu kagungan makhluk anu lain istri lain pameget nah gitu oh langsung Allah teh teu ibuan teu ramaan kitu heueuh naon atuh sok aya di nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam oh jadi Allah mah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu bapak Allah teh teu warna teu rupa kitu oh padahal nu teu warna teu rupa mah angin makhlukna keneh heuh dat ai ka itu atuh nyebut naon-naon atuh nyaho cukup we nu kagungan urang sadayana nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga sabab kapager kudat laisa kamislihi moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge